Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadayana, tepang deui sareng simkuring pun Pita Fitriani dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna, hayu urang nyakseni sasarengan. Pamirsa, komplotan begal di penjaringan ditewak. Modus palaku nyaeta naroskeun alamat kasih korban anu nuju nyepeng HP di sisi jalan. Saentos kitu, palaku langsung ngancam si korban nganggo sanjata anu seukeut. Polisi newak saurang palaku anu nyumput di imah babaturana di daerah Parung Bogor, Jawa Barat. Nalika bade ditembak, palaku eta nyobian kabur dugi ka polisi ngalakukeun tindakan tegas ku nembak suku tersangka. Sateacana polisi oge parantos newak dua sasama palaku di dua lokasi anu beda di daerah Bogor. Tilu preman eta mangrupikeun residivis kasus kriminal anu disangkakeun manargetkeun korban anu nganggo telepon seluler di sisi jalan. Teras ngancam korban ku sanjata seukeut sareng ngungsi kana motor. Komplotan ieu biasana ngalakonan tindakanna di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat, sareng Panjaringan, Jakarta Utara. Rupina sakitu wae pidangan warta dina danget ayeuna. Simkuring pun Pita Fitriani, seja amit mungkur amit mundur, neda dihapunten dina samudayaning kalepatan. Wilujeng enjing, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.